perjuangan lajeng wae Raden Gatot Kaca meremkeun socana menekung kanu Maha Agung Mujabrata Hyang Maha Sukma. iya nggih Ari panginitan tina bersih istuni ngaguluyur ieu ilmu teu aya gangguan naon-naon. Gatot Kaca leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana jangelek jadi hiji denawa. Ulu giningan jadi kieu kaula teh tahekeun bae. demi perjuangan kan bae Dangaranna ge bajuang Kasep. leres Lajeng wae ieu samba purwagana ditawa leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana yang ngelek jadi hiji banteng payung ieu samba. Uluh itu ya aduh geningan kaula teh bet jadi nu kieu wayahna hayu batur urang init babarengan bejuang babarengan ngarebut nagara deui hayu banteng urang init babarengan. Kuya pertapan najiar Kang Linewi kuya pertapan najiar Kang Linewi di pertapan Tonawaru dah kareh kabana sapon ku Pringgandani iya nggih tempat anu nyingkur sisi gunung Raden Gatot Kaca lugai tatapa ngadeheus ka pamana ngandika tageni tamat neme hidup di susu diberesihan heula nyaeta supaya dina panginitan teh kudu nyunah kana kudu nyunah Rasul sumuhun satemena ari amal teh kumaha niat tahu kumaha niatan teh init berjuang lamun tina dengki lamun tina dendam lamun tina ujug ria takabur dina harti bakal gugur memeh tempur bakal sabab lamun jelema ini tina durukan kaituna bakal jadi ruhak bakal jadi lebu deh kandenan sepuh oman jadi pangna dititah tatapa teh supaya tiis heula pikir tiis dingin palipurna tiis ceuli herang panon sumuhun eta naon sabab cekolot baheula mah hirup teh kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan ai malapah gedang ngaranna daw sabab ari hukum-hukum pangeran mah ulah diuleuwihan ulah dikurangan mun awi panjang entong diteuk-teuk lamun ponok eta ulah disambung kudu sacerewele nak ngadek sacekna nilas saplasna sautuhna tetep urang teh kudu hirup make dadasar daw cing bener-bener narimakeun kabar ti pangeran ulah kabebenyokeun ku gamar dah eta ulah kabebenyokeun ku figura eta nya daw nu matak cenah geuningan di imah ulah aya gambar jelema padahal eta teh lain di imah eta tah di dina kolbu dina mana kulan
anu kawengku kudada hidup umat kasep tong borok make jeung gambar jelema di imah mah gambar sasatoan ge ulah lain di imah anu sok diheesan ku urang tapi tadi imah eta laku lampas sato dina hatepan kahayang mah cocorokot mah panasan mah teu kaop batur aya milik urang ngagerbeg tenan aya deungeuna batur celemut eta teh laku lampas sato anu aya dina diri aya rezeki batur hayang jatah batur celebak nya timala tah ai mulus mah rahayu memeh ini teh kaitu nagepan bakal pinangih jeung kabagjaan sanajan nyorang hese capek susah payah pahit getir lara jeung barangsak moal ara jeung subaha sabab geus dipikir dibulak-balik setiap perjuangan aya pengorbanan daw kahartos pisan tah kitu kasih geus uga na pek ayeuna mah geura singkilkeun baju leungeunkeun sajeng katuhu sok peureumkeun panon wayahna sabab abus ka nagara amarta kulantaran bangsana bangsa siluman silemin ta urang teh kudu niru heula eta batur ge pan make politik urang ge kitu we sami we kulan make siasat ngan ieu kedok ulah dipake siapa pajangna di mana geus merdeka mah kudu transparan beres eta sementawis we bukakeun kedok teh di mana geus merdeka mah supaya ku rakyat kanyahoan apaleun kudu nyaritakeun nu aslina di mana geus merdeka ayeuna mah teu naon anjeun dek nyamuni gepek wae engke mah geus merdeka geus hartina teh geus bebas ulah ieu mah geus merdeka ai hirup di kedok wae make kedok agama make kedok nyaah ka rakyat make kedok nyaah ka nagara teu nyaho duit nagara duit rakyat dihakan da eta ulah dugi ka kitu kulan nya daw tak kitu ieu mah mihape teh daw sanggup jadi bangsa buta jadi goreng patut mangga teh teuing demi perjuangan bujeng hingga rupa jadi kitu sanajan ansur jadi lebu nya eta sae kulan sok peureumkeun ayeuna wayahna urang make kedok we heulaanan ayeuna mah kedok maranehna sae demi perjuangan lajeng wae Raden Gatot Kaca mereumkeun socana menekung kanu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Mahasukma ieu ge ari pang ini tantina bersih istuni ngaguluyur ieu ilmu teu aya gangguan naon-naon Gatot Kaca leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana jangelek jadi hiji denawa lu giningan jadi kieu kaula teh tahekeun bae demi perjuangan keun bae da ngaranna ge bajuang kasep beres jadi naon saparantosna ieu wujud gentos panginten setiap dat sifat asma af'al teh kudu beda iya urukan teh kudu benten ganti wujud ganti rupa teh kapan ngaran oge pi hidup teh pi ngaranna teh ieu kulantaran ngaran geus alus tiba heula getung digenti tah mah eta teh karya Mama Atmaja almarhum beres Atmaja kebungkur Mama Atmaja Cigebar pek pingaraneun maneh teh ulun umul we tina ulun kumaula mun tetenya ngan baheula mah lain umbulnya eta tina unggul ai ulun teh kumaula bakti diri ka negeri sabaraga ka nagara ai unggul hartina jaya burukan teh kudu nya daw jadi ulun unggul heeh ulun umul Saipudin saya wakulan dah sawios ngaran ulun umul ge keun bae lah ngaran mah teu naon keun bae demi perjuangan tama anu penting misi jeung visi abus ulun kumaula sejak ulun kumaula ka nagara jeung ka bangsa pangaulaan kaula cenah geuningan tuh laras ati mana we pengalaman begini saya mah kerencana
Teu kapan pengalaman di tukang sayur pan meunang heuh. Pena stiker sayang tuh mampara. Iya nggih. Sapraptane pun ieu Samba Purwagana putrana Batara Kresna anu ragrag anu ditandasa ku denawa ragrag di payuneun Sang Pandita Kalabendana. Kaget ternera. Oh. Haningali arah. Kaget ternera. Haningali. Kaget takkan giri-giri lagi ternera. Allah. Ya, ingkang haningali. Ya. Saha kasih geningan ieu teh pun lanceuk Kakang Samba Purwagana. Heup. Goreng patut satria dek berjuang ngaluarkeun Cipanon. Bisi mangaruhan kana hate. Ta eta bisi kagoyahkeun kana mana. Sabab di dieu diperiyogikeun teh istiqomah mun ceuk kacamata agama. Jejeg anceg ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan kasih tenang. Aduh moal henteu ieu teh ku anu ngajajah rupina. Urang ngadoa. Ari doa teh eta teh senjatana kaum mukminin, kaum muslim. Cing atuh pangarsa. Heug ngadoa sok. Ulah kenat-kenat ngadoa mah. Lamun jelema teu ngadoa hartina somong da. Da urang mah diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan ngan meureun frekuensina kudu akur, kudu lempeng. Hah? Nya eta frekuensi kasucian. Hah? Mangga ulan. Sok bersihkeun hate urang meredih manawi teu acan dugi ka waktosna ieu murang kalih. Ya, puseurkeun. Urang gupai lelemutan anu jauh cing cunuk anu anggang cing datang. Atuh ieu tatuna muga-muga kulit patepung deui jeung kulit daging patepung deui jeung daging urat patepung deui jeung urat getih patepung deui jeung getih. Hei rohna geura datang hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji waras tu makaning jati-jati tu makaning waras. Wah. Sang Pandita Kalabendana sacidu matu sakecap nyata dijabah sapaleja. Samba Purwagana teu sakara-kara kalayan lugay tina teu emutna lilir yang merbangun ka ayang impen sare. Aduh, lilir yang merbangun ka ayang impen sare sakedapan. Ampun buta. Kaula teh mangawe paehan. Kena. Ieu teh aduh, hei tenang. Tong rewas. Bisa jadi ieu nu maehanana bener bangsa buta, penjajah anu aya di Amarta. Ginggi apa Laras beda deui. kedupi ieu teh saha? Ulah disajajarkeun jeung penjajah. Beda deui buta oge mah. Ngaran kaula teh Kalabendana, ieu teh pertapan ieu. Dupi ieu kaula ulun unggul. Ieu teh di mana? Di Pertapan Tondawaru. Ulan. Hidup kakasih teh sambanya. Dah. Gening uninga. Apa? Putrana Prabu Batara Kresna leres. Ke pangna dugi ka hidup ragrag di ieu tempat. Oh ragrag. Kusaha kalau ditulungan bisa eling deui kieu kaula. Dah tersadar bener.
nya hakekat nama nu kagungan urang sadaya ngersakeun salira tiasa janggiratangi. Nuhun atuh pangarsa. Tupi ieu teh tempat teh kareh kabanasapun ku nagara naon? Amarta. Oh, Pringgandani. Pringgandani. Atuh anu dirajaan ku pun bibi panginten saha? Bibi Ratu Arimbi. Pan ieu teh adina. Aduh. Bagja teuing kasep. Bagja salamet. Alhamdulillah dengan terselamat kulen. Kaula teh lamun seug pinuh ilmu jemar padalar sugih ku pangarti mada hayang numpes jurig anu nyiri uris setan sumarawah kelong anu newo-newo anu ngajajah di Amarta. Da kaula miosna ti nagara Pringgandani teh bade jajak tuangeun ka para tawanan nanging dijegal ku jurig-jurig eta. Ya bisa jadi. Nanging ieu teh anu jadi kaget teh aya salah sawios urang Kurawa anu ngiring ngarojong kana eta perjuangan jurig. Tah bisa jadi. Hei Korawa awas. Eta dalang teh murid lo. Korawa. Orang Korawa dalang. Anjeun milu ngarojong tunggu kehancuran. Oh, leres kulen. Iya. Pasti iya urang Astina terlibat. Allah sumuhun tangtos kulan. Aya Baladewa piraku Kangjeng Rama Uwa make pipilueun kana urusan nu kitu. Eta teh raja nu kagungan senjata nenggala. Raja Agung. Bisa jadi. Bener. Laras teh kulan piraku. Kitu kaula nun, heuh bisi ieu mah. Jadi bieu pamaksadan eta paniatan lamun boga ilmu pada mu jampe pamake teh rek milu bejuang pade. Ku niatna ge Ta ieu teh pun anak ulun umul kakasihna. Oh ieu teh putra anak teh. Nuhun atuh nepangkeun. Nuhun Kang. Ke nah nyebat akang. Da umur teh kaula teh karek oge 18 tahun. Karek keluar teh SPG. Nuhun. Kaula teh dek nyingkekeun baju leungeun keun sakatuhu kaula teh rek milu bajuang ka Amarta. Nuhun. Upami kaula sakti mah engke ge nuturkeun kasaktian mah asa bareng we jeung ieu jeung ulun umul. Sanggup anjeun. Pastina ge bakal pada newak kaula. Wayahna urang nyumput. Nyumput kumaha? Nyumput muni di nu caangna gerak bari teu katembong. Sanggup anjeun jadi sato. Sato? Ya. Sato naon? Sato lomong. Tong heureuy aya. Heeh bener. Teu nyarinya. Leres heueuh. Nah, nasib nepi ka kieu. Kedua atuh ayangna. Abeh teka ciri ieu mah abus ka Amarta langsung ke tempat tawanan pangbubarkeun eta tawanan konsina rebut ti pihak musuh cenah kalaluar. Da ditawanana oge eta teh bari puasa di jero teh yakin ilmuna bakal leuwih matih da hirupna geus matuh di jero tawanan. Sumuhun. Timalan kaula nun mangga lah ridho pisan kaula. Leres. Timalan heug. Lajeng wae ieu samba purwaganda ditawa leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana yang ngelek jadi hiji banteng payung nyesat uluh itu ya aduh geningan kaula teh bet jadi nu kieu wayahna urang bajoang Kang, urang bajoang. Sae kaula nun pek atuh ka itu kasep bisi kaburangan batur mah geus siap ayeuna teh. Anu saarah, anu satujuan, anu samaksud pejuang-pejuang geus siap tempur dina waktu ayeuna.
muaka penerian ya leuwih hade terlambat jeung tibatan teu pernah mah. Oh, burukan teh kitu tah. Nya sae we atuh kula jing init bral lumampah pangdoa kula aya di sakieureun. Teng kaula nun kula nemalan ama epek. Teng kula hayu batur kurang init babarengan bejuang babarengan ngarebut negara deui hayu banteng kurang init babarengan geus nepi kana waktuna unjuk sumaha aya pada